Teluk Parsi Yasana Usep Romli HM. Rumpa dundung di amparan lemah, di awang-awang uhung-uhung alam. Terus tangtukeun jeung itung padung. Padung dina siswa rudal bom pelor jeung babatang tinjalor. Acan asih insan renghek geheng jang delek jati diri hewan. Langit ngabangingik, bumi berbei milih, girimis hanyir getih. Naon nu dipamrih, naon nu dipikahayang, atuh naon anu diteangan di antara jajaran bugang ngabur kalbu kahuru nafsu muruh udagan saru kasaru di jalan buntu. 23 Januari 1881. Sakitu anu